Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam, Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rawuh para tabi'in asbat tabi'in, al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus guru-guru simkuring di Tonggoh, mudah-mudahan diparanjangkeun yuswana ku Gusti Allah. Pun besan di Kadumrak, mudah-mudahan anjeunna dipasihan kasehatan ku Gusti Allah. Di Cisantri guru simkuring sadayana sami mudah-mudahan ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumna para kiai, para ustad nu hadir di dieu oge nu teu halal hadir, urang doakeun mudah-mudahan dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, dindararaga li'la'i kalimatillah, yakni nanjeurkeun agama Allah melalui dakwah-dakwah pesantren, majlis taklim, oge berbagai cara dakwah. Sakali deui urang doakeun pemimpin-pemimpin Islam anu nuju dakwah berbagai cara, urang doakeun mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna, nu dina kasempatan ieu mah di luhur panggung mah eueuh sahulu-hulu acan. Di luar mah di ditu nu ngatur mobil ambalaya, kajen polisi mah teu kudu muludan ka dieu ngatur polisi, ngatur mobil bae. Sarua nya ge muludan keneh. Urang doakeun polisi-polisi mudah-mudahan kasalalorga nu bener, amina asli henteu. Tentara-tentara urang doakeun mudah-mudahan ka sorga.
nu bener ya. Orang doakan tetap sebab nu jadi polisi kadang-kadang anak kiai, kadang-kadang anak ustad, nu jadi tentara ge sarua ngan lolobana anak jawara. Lolobana. Bil khusus pisan ka kersana Abuya Aat. Alhamdulillah dina saha ieu diangkat sekaligus kukula jadi Abuya. Eureun muludan turun deui abuyana. Bapak Haji Aat sekeluarga urang doakeun mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di luhur panggung bilih teterang aya Kiai Haji Ato nu kasep urang Cisoka, aya deui Kiai Haji tukang nyeunan samin Kiai Haji Pandi, aya deui Kiai Haji ti Yogyakarta ieu ahli bidang cat. Anu asli ieu Kiai Haji Supendi AF. Selalu eksis di mana aya maulidan, aya acara-acara rajaban embung tinggalin. Tilok diajak ilu sorangan. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Dina wengi ieu khususna simkuring umumna urang sadayana tiasa hadir di dieu dina raraga ta'ziman wa takriman, ngagungkeun ngamulyakeun kajungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul ayahanda tercinta Haji Arif bin Haji Ali. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saleresna simkuring mah tara diondang acara-acara di Kadumrak Hungkul Patali jeung Besan, oge di almarhum Raina nuju Khotaman sareng pupus Patali sareng Besan. Ari di acara-acara mulyana mah tara lumantak hapunten ka para kiai di Pandeglang, di Serang, simkuring mah teu nampi undangan-undangan, teu kaburu. Teu kaburuna nama lain ngaji atuh naon belah pokona mah. Teu kaburu bae. Nah, ari ieu bisa ka dieu cenah kiai kunaon? Kronologina rek dicaritakeun. Sabada pupus Haji Arif Abuya di bidang kadu, moal kacaletot Haji Arif bamun nyaritakeun kadu. Urang mah boro-boro nebak-nebak kadu, boro-boro urang mah teu apal sama sekali. Nu mantak sepanjang jalan Pandeglang kula pernah meuli kadu jeung Pak Haji Agus, Haji Pendi jeung rekan-rekan satolombong, alhamdulillah. Barang dibawa ka imah anak incu geus kararetap mantep. Bukaan hiji petot, hiji buruk, nu hiji ngora. Tinggal hiji deui, cak anak ieu meureun hiji deui. Masya Allah, atah. Horengan orang Pandeglang teh kelas penipu, kelas kakap. Nipu.
Ya Allah ya Rabb, nu jelas lain nipu kula nu bodoh nyanana nipu atau akur. Ya Allah ya Rabb, pengalaman meuli kadu geus hiji balik ziarah Banten, balik meuli oleh-oleh, meuli kocapi. Masya Allah marucung, kocapi marucungna luar biasa. Mantap jasa, dibukangan 5 eusina, di jerona kararas kabeh. Iya batur ate beres ya. Gusti Allah, tah bodoh urang teh. Nyana meureunanan mintran urangna bisa dipinteran atau seperti eta. Ngan eueuh masalah seni dagang seperti eta. Ja barang ditanya nu dagang nama ustad. Sakitu ge di Pandeglang mah ustadna eta. Sakali deui para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sabada maut almarhum Haji Arif. Setahun kemudian kenalah jeung Haji Aat. Setahun kemudian ngaji nyana ka Cilongok. Sugan kulama lalagaan ngajina, mimiti pamajikanana dibawa kabeh. Berarti lain hiji kabeh makan. Si eta mah dibawa hiji, moal make kabeh. Mah dibawa kabeh. Wallahu alam sabaraha nu dikaditukeun mah 2. Ye hiji. Sugan ulama lalagaan, masya Allah ibu nage dibawa ka ditu ngaji. Samping eta terus silaturahim nyaan berarti ulah nanya ki sok mawa kado tilak ulah nanya gitu, ulah geus kitu we pokona mah. Nah alhamdulillah nyambung konsisten ngajina berarti bener henteu rek lalagaan. Nah patali jeung haul tebih-tebih kene hayang dipanghadirankeun cek sim kuring insyaallah asal sararehat bae. Terus ayat titis tulis ti azali meureunanan dina wengi ieu sakumaha jangjina rek ngayakeun haulan berikut maulidan. Alhamdulillah ku Gusti Allah dikabul. Ialah bentuk kehadiran sim kuring, malah sarimbit si kuring teh istri putra patali alakrab sareng istrina sareng ibuna nu mantak ngiring ka dieu. Kan aya bisik-bisik ulah deket teuing cenah ka Atmah. Emang kunaon gitu, pamajikanna 2 cenah. Atuh tenang bae sih, urusan kos gitu bakal lebih nyajinya. Atuh malah dek mere ilmu, nah atuh gedean aing ilmu kos gitu mah. Atuh lawani-wani mere ilmu kos gitu ambalaya. Pancena kiai henteu urusanna teh mah perusahaan. Ya Allah. Ngajina urang nyantai bae lantaran sim kuring mah biasa ceramah biasa-biasa orang sadugina baik. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wengi ieu teh urang teh dihadiran ku Kangjeng Nabi. Ulah disangka Kangjeng Nabi teh teu hadir, ulah disangka Kangjeng Nabi teh henteu ningalikeun ka urang. Kangjeng Nabi teh hadir, ieu teh lain undangan Aat, ieu teh lain rek kehadiran sim kuring. Atuh sapira sagede Aat, sagede sim kuring komo si eta mah. Atuh ja alamat lagi lain di kampung Cilongok, lain di pasar Kemis mah Cisoka, Solear. Ici Solear mah lain jelema geusina monyet. Malam ieu hadir sakieu lobaanana ribuanana
ieu teh kehadiran Kangjeng Nabi di kolbu masing-masing. Lamun teu aya kehadiran Kangjeng Nabi di masing-masing jeung moal daek rek ka dieu. Moal daek ka dieu atuh tercatat di benak hati teh aya Kangjeng Nabi, janji Gusti Allah memang di diri urang teh aya nur Kangjeng Nabi. Ketika nur Kangjeng Nabi teh ngadenge ngaran Kangjeng Nabi, muka hati urang di mana nu aya ngucap-ngucap Kangjeng Nabi, di mana nu rek aya takziman, urang teh tergerak sorangan. Lain diundang ku sasaha, asli nama diundang ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Kangjeng Nabi teh ya khairoman, ya khairoman ya mamal afuna, wahai manusia nupang bagus-bagusna, nupang mulia-muliana, nupang utama-utamana, nupang luhur-luhurna. Kabagusan, kemuliaan, kehebatan, keutamaan jeung kaluhuranana bisa dibuktikan Kangjeng Nabi teh jadi langit. Kemuliaan Kangjeng Nabi jadi bumi, kemuliaan Kangjeng Nabi teh jadi laut. Kangjeng Nabi teh kemuliaanana ngajadi tatangkalan. Digambarkan ku Kangjeng Nabi, kula teh mun teh mah ye laut dijadikan mangsina, sakabeh tatangkalan sadunya dijadikan penahna, 7 lapis langit 7 lapis bumi dijadikan kertasna, jang nuliskeun kemuliaan kaula, jang nuliskeun kemuliaan Kangjeng Nabi saat laut beak tatangkalan encan anggeus nyaritakeun kemuliaan Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Nah, apan cek Siti Aisyah, cek Siti Aisyah teh Kangjeng Nabi teh kapan Quran lempang, Quran hirup. Lamun Quran bae dina Al-Quran dijelaskan, ditulis seperti eta moal anggeus komo Kangjeng Nabi nah nu dibere mukjizat Al-Quranul Karim. Mulia amat Kangjeng Nabi, luhur amat Kangjeng Nabi, utama amat Kangjeng Nabi. Pasti kemuliaan Kangjeng Nabi lain rek nyalametkeun jelema di dunia, lain rek nyalametkeun jelema sakadar manusia biasa, lain erek ngaluhurkeun pangkat di dunia, tetapi Kangjeng Nabi mah rek nyalametkeun di akhirat nu ukuranna dibeulem di neraka bakal disalametkeun jadi ka sorga. Masya Allah, iyalah kehebatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung urang jadi umatna kabawa mulia ku mulyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, aya hiji jelema masantren, geus masantren tuluy manehana ngalalan. Masantren teh sakadar ngaji alfiah maletik, sakadar ngaji johar maknun maku santri mah sakiceut, ngaji samsiah mah lah atuh sapira samsiah malah di Pandeglang mah anakna gede ngaranan Siti Samsiah atuh babari tamah nungaran ukudul juba nungaran jamul jawame eueuh nanaonan ku santri mah komo Pandeglang Serang mah tangkal kiai, tangkal ustad, kebon buya, ieu Serang Pandeglang Rangkas Bitung. Urang Tangerang masantren teh kapan-kapan digelar. Boh, tu lain lalagan. Masantren teh ka Serang kapan digelar. Rama Simkuring pun Rama atupan masantren teh di ditu di Kiai Prawira. Ger ngarencang sareng Ki Bustomi almarhum almaghfurlah. Tah di kulon ngaji teh. Mantak deuk ngaji naon lah tuh di kulon mah nu ngaran ngaji nihayah. Teu aneh nu ngaran ngaji raudhah teu aneh. Tah si budak teh masantren beh jago ngaji.
ditanya nahu sagilak, ditanya ma'ani bade bayan sakit cep. Komo ditanya pikih mah ulah ditanya aing mah pikih mah tuh sapopoe aing mikih. Ih babarin teh budak teh. Ya Allah ngan kabelah dina asal ngobrol asa pang pinterna tulak cangkengna geus lain dicangkeng diceli. Masya Allah mun aya masalah asa pang hebatna bae teu bisaeun kiai eta mah kaing lamun aya naon sia mah ngaji teh kara kamari kaing geus ngaji naon lamun aya pasine keterukeun ilmu sia jeung aing ambu ieu horenganan ilmu nu hese mata ngomean eta dipanggil ku bapakna sia ku aing di pasantrenkeun meureun 10-15 tahun mah aya kabeja sia teh bisa ngaji cak batur bisa ngaji teh cak aing mah di mana mungkin masih di mana dicarekan nyarekan deui di mana kaciduhan jiduh deui di mana digrokeun teu nembalan sia marah di mana ngegrokeun batur nembalan batur teu nembalan sia marah can bisa ngaji kos kitu mah eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah mondok deui sia ka ditu mondok deui biayaan ku aing Abah jages beak cak jala ieu kaler sakaler kidul sakidul wetan sawetan masantren deui sia kos kitu mah can naon tah mah kakarak bisa baca kitab bisa narkib bisa nakrir eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah ngaji deui sia ka ditu pangnuduhkeun atuh Abah ka mana ku aing sia dituduhkeun ieu lalakon teh di Bagdad sia ku ari ti dieu berangkat sekitar 100 km didinya bakal aya jelema boga santrina ngan 3 teu meunang leuwih santri teh 3 bae aya anu maksa kadinya hayang 4 teh nu hiji kudu kaluar tah pasantrenan kiaina anu memehna ge geus eungap kieu amat ya aing santren ya biasa rawa santren teh urang mah pan hayang ka nu loba santrina kabeh babari maling kerak ieu mah lain santren teh ku saeutik cenah santrina ya Allah ya Rabb dilaksanakeun santren ka ditu ngajina lain ngaji amil jurumiyah lain ngaji sorop lain ngaji nahu lain ngaji ma'ani bade bayan ngaji teh digawe tuh angkatan tanah tuh bawaan batu tuh sia itu tuh pindahkeun ka anu nurut we geus satahun teh geus satahun cak kela aing iraha ngajina kok gaji teh kieu bebeja deui ka bapana Abah jageuning ngaji teh kos kitu titah gawe atuh gawe mah mending di lembur digaji meureun digawe di lembur mah komo haju daftar ke AAT maka dia jadi pelayan tina teu digaji ge maling-maling kadu atuh tabah seperti eta cenah sia mah teh teruskeun kesimpulanna nama teruslah 3 tahun di dinya karasa si horeng ieu ngaji teh teka caritakeun ilmu-ilmu nu digaweanana aneh ilmu teh teu kudu deui kesimpulanna mah hasil ngaji kitu we ayeuna mah mun neuleuh nu saluhureun isi nulis sahandapeun karunya nu paling hebat mun neuleuh awewe teu hayang awewe teh biasa-biasa bae kos neuleuh kadal pan ari ieu mah dikiaikeun ku batur lamun aya nu ngiceupan jahe beuh komo si eta mah teu kudu dikiceupan ngiceupan sorang jeung deui nya mah lain awewe bae keboreuneun ge dikiceupan brengsek ieu mah bajingan ki ato ulah disangka hebat
kadeleuna kos kitu kos kiai sarua teu meunang manggih nu bahenol tah ieu hayang neuleu awewe biasa-biasa bae bari teu ngarobah tina sikap kestabilan diri jeung kanormalan horeng aya elmuna nu mantak Tuhan Syekh Abdul Qadir Luhur diangkat jadi wali kabelah dieuna Gus Dur diangkat jadi wali belah dieuna Habib Lutfi beuh nya kasep dinyana Habib dinyana pinter dinyana wawasan di manehanana pergaulan di manehanana endeuh saha awewe nu teresepeun atuh ka Habib Lutfi mah aya kabeh di manehanana haju loba di nu harayangan baik kalangan syarifah komo kalangan ahwal mah apa manehanana haju hayang henteu apa teu normal anakan kapan sih ieu mah nu kanyahoan mah opat nu kanyahoan ku urang nu teu kanyahoan wallahu alam jajuri kabeh tah mah ilmu eta horeng nu hese teh Gusti Allah nu agung ayeuna geus karasa ya Allah neuleu nu sugih biasa bae deuleu pejabat biasa bae malah mun deuleu polisi teh karunya sia teh bakal ka sorga apa ka neraka hirup kos kikituan mun deuleu tentara teh karunya maksudna karunya sia teh bakal salamet apa henteu cacak-cacak aing dikiaikeun ku batur bapak aing ge sakitu hebatna wallahu alam sebab hawa nafsuna masih gede kene teu ngarahoun batur teh aing ye masantren teh geus datang ka dia balik ayeuna ka imah katingali ku bapana sieup kasieupannana lain deui eta ya Allah ya Rabb ngurusan bapa pohara isuk-isuk lain ku pamajikanana diurusan teh ku anak nu tadi teh ya kebutuhan bapa misalnya hayang cai panas cai teh kopi manehanana nu tandang nyeusehan baju bapak teh lain ku pamajikan tapi ku manehanana segala rupa teh ditangkes ku manehana hebat aing boga anak insyaallah alhamdulillahirabbil alamin hiji mangsa bapakna hayang dahar jeung hulu embe kabeneran sekitar 20 meter tidinya aya warung ngajualan hulu embe di Timur Tengah mah kitu kos di Arab akhirna meuli lah si anakna kadinya nunggus dikemas dipasak sakitu bagusna dijingjing ku manehanana kira-kira bangsa 10 meter deui ka imah dibongkar ku nya ku anak cokel matana di dahar mantep sorangan bae celina kunyana dipotong ke dahar letahna di dahar otak paneuna otak mantep heuh polo tak kudu boga polo mantap ke polo na ya Allah di dahar kene masya Allah geus eueuh nanaonan dibawa ku jada ka imahna bah ya hulumbe alhamdulillah dibuka ku abah na kaget ayeuna matana ka mana pecak bah matana bah embena pecak ai celina embena torek bah ai letahna ge eueuh tah eueuhan bisu bah embena bah gagu dibuka ku jana aja polo lagi eueuh ieu nya eta tuh bah cenah bedana teh embena teh keur hirupna teh botak eueuh nanaon cak bapana tuh balikeun deui ka ditu balikeun aing teu kadahar naon balikeun ka ditu bah perjanjian anu boga warung di mana barang geus dibeli cacat sakumaha cacat dage tidak bisa dikembalikan deh atuh sia bodoh amat wallahu alam kula nu bodoh atawa tukang warung atau bapak nu bodoh sia masih ieu kumaha ieu banyak aing ieu hayang hulu embe ku sia dibere hulu embe kos ti dituna kieu bah
beren kieu maksudna mah bahaya kolot mah beren wasok ngadahar barang nu bagus-bagus geus be kena anak bah meureun ngadahar nu ngeunah kolot malah atuh cukup tulangna goblok sia ka aing sok kumaha naon meureun kitu bah ja meureun aya babasaan kolot mah lamun boga anak ngeunah tapi anak mah mun boga beuh kolot nyang carung kolot mah lamun boga anak teh tah jeung sia tapi anak lamun boga indung teh jeung bapa titah di imahna ngan titah ngabujang mak di dieu bae nya seuhan tah beuh budak siga hebat abah di dieu bae nya jeung kula tah atuh paculan-paculan sisi imah goblok teh coba diserang ka mah lain di Pandeglang KTP nama urang Pandeglang tah ieu kolot sugih anak ngeunaheun tapi anak sugih wallahu alam sebagian akhirna ieu anakna dicarekan bebeakan ku bapana cicing bae bahkan katampiling sagala ku bapana teu ngalawan ai kos kieu mah anak teh bangkawara ku aing sia dipasantrenkeun diajikeun deui tapi ternyata sia ka aing teh geus kalojokeun gas ku aing sia dipenjarakeun sia mangga bae abah akhirnya dipanggil hakim sageus dipanggil hakim cak hakim aya naon bapak anak bangkawarah nahina kukula geus diselidik ka tukang embena ternyata di ditu nama bagus tapi ka abah behak ujana kabeh ieu mah lain masalah dagingna lain masalah nanona tapi masalah penghinaan anak kakolot penjarakeun akhirna si hakim teh keke tanya heula maningan ge proses ulah main penjara bae proses heula geus di imah bae prosesna ulah kudu di kejaksaan mangga proses coba ceng ai maneh saha ngaran abdi abid ai maneh ieu lalakon hirup kumaha mimitina abdi di pasantren ke alhamdulillah malah nambah deui abdi masantren teh ari ieu titah meuli hulu embe haju kunaon ku aceng di daharan kieu abdi teh boga amanat ti guru abdi hasil masantren menang nita abah masantren teh hiji eta mata teh ku abdi teh dicokel teh maksudna ngaisyarahan mata abah teh ulah jelalatan bae sebab abah manggeus kolot ge teu meunang manggih nu eplok cendol pagi asal anu pinarepna gede bae haju ngabanding-bandingnya di imah asana ieu mah lain deui ieu mah rada gedean ieu tah pikiranna kitu bae tah anu badak abdi menang isyarat ti guru abdi cokel matana memeh nyokel mata abah jeung memeh mata abah dicokel di akhirat mending diisyarahan ku nyokel hulu bel cak bapana luhur ilmu siata iya aya eta ceuli pan abah masa popoe teh ngadengekeun dengan gitar bejeng suling teu eureun abah mangkaning abah teh geus kolot mun isuk pageto maot meureun teh ceuli bakal diproses di jero kubur teh ieu teh 24 jam teh dipake sare sabaraha jam dipake ngadengekeun naon sapopoena sedengkeun umur teh meureun 50 60 70 tahun ieu bakal kumaha teh ceuli cak guru abdi ceuli sing hade torekan nu mantep ku abdi diisyarahan ieu ceuli embe teh dipotongkeun abeh abah ulah terlalu ngadengekeun permasiatan ih cak bapana luhur oge teh sia tah ilmu teh tah ih pandang bapak eta letah diadu-adukeun kiai jeung kiai ngadu usum pilpres terepeh nu jadi presiden jeung nu jadi wakil geus beres kiai jeung kiai anu can sasalaman gara-gara letah polisi jeung TNI terepeh nu jadi presidenna al mulya nu mulya Bapak Presiden Jokowi dihandap can sasalaman aya anu masyarakat ustad jeung muridna ngancam mun sia teu milih nomor hiji moal di aku jadi murid sia ku aing si itu da geus jadi presiden si ieu na can sasalaman letah ndeu kumaha ieu lalakonna ndeu kumaha
batur anu jek jadi inohong, batur anu ndek jadi presiden, batur luk jadi wakil, urang nu ribut. Dibere sabaraha duit sih sebenarnya Mang Haji Pendi kamari. 4 juta ka neraka. Ya Allah, rugi amat, rugi amat. Ya Allah. Ai batur ka neraka ge mobil, batur ba jabatan, ai 4 juta Gusti. Geus ulah milu balik jeung aing sia. Teu hayang aing. Tah ukuran jeung urusan kos kitu ya Allah ya Rabb. Horeganan ilmu tinggal ilmu mun encan datang kana ilmu nu tadi dicaritakeun kitu bae di mana bae. Henteu kudu ka gunung, henteu kudu ka leuweung. Di zaman Pak Harto, di zaman Belanda nu diangkat jadi waliullah loba. Di zaman Inggris nu diangkat jadi kutubul aulia Ambalaya. Di zaman Denmark Ambalaya, cerita seputar Banten orang cerita Inggris, cerita Prancis, cerita kitu Portugis, cerita Belanda, cerita RRC, terakhir cerita Hindia jeung Arab, cerita Banten, berarti cerita eta. Ketika orang nyaritakeun Banten, aya bahasa Belanda anu masih keneh datang ka ayeuna, Paseban. Paseban teh bahasa Belanda. Poci bahasa Belanda, ketel bahasa Belanda, jamang, orang makan baju ayeuna, jamang bahasa Belanda. Nah ieu teh bahasa Belanda. Ambalaya cerita Banten, berarti orang cerita negara-negara anu tadi. Nah, baheula di zaman Belanda aya Paseban. Di samping aya Paseban teh aya lapangan jeung Paseban teh digunakeun ku Belanda paranti nyokotan hasil bumi. Cicing di Paseban berikut sekretarisna harap paranti ngumpul-ngumpulkeun hasil bumi pare teh terutama lada asli hasil Banten anu geus kacelun kaun-aun kakoncara ka mana-mana kelasna lain nasional internasional. Dikumpulkanlah didinya, dibagi ku Belanda, dibawa ku Belanda, orang namangan setik etalah Paseban baheula. Tah eta lapangan seperti eta, mana masjid nu eueuh lapanganan, mana kecamatan nu eueuh lapanganan, mana desa nu eueuh lapanganan. Urang teh mun nilik lalakon Banten seperti eta dijieun ku ari ku Aat Paseban tah. Paranti nampung jelema nundek ngadahar kadu. Ieu Paseban kan Pasebanna baheula mah lain kieu. Paseban model Banten. Tah ieu Belanda teh seperti eta. Ya Allah ya Rabbi. Kelahiran Kangjeng Nabi tanggal 20 April tahun 500 sekian. Gimbir musyrikin dengan kelahiran Kangjeng Nabi. 12 Rabiul Awal Senin lahir Kangjeng Nabi, karak lahirna wungkul kafir ge sararieuna. Musyrikin teh geus gimbir sieun. Sinar Kangjeng teh terus nyinaran Mekah, nyinaran Madinah. Nyinaran nusa kumaha tadi kaunggulan Kangjeng Nabi teh hese dibayangkeunana. Jelema kuari daek diuk di dieu ye, daek diuk di dieu. Lamun lain aya sinar Kangjeng Nabian moal daek. Terdorong tina sinar Kangjeng Nabi, daek diuk di dieu. Harapanana tetep hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi. Naon bae anu terjadi? Macet jalan, bodoh teuing, batur mah lain neuk muludan, ya aing mah deuk muludan. Kunaon eta hayang menang syafaat Kangjeng Nabi, hebat amat eta Kangjeng Nabi, kahebatan Kangjeng Nabi, dakwah Kangjeng Nabi teu kudu dicaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi baheula di mana lempang Kangjeng Nabi mah ieuh eta tanda jeung ciri karasulan Kangjeng Nabi. Ieuh Kangjeng Nabi mah geus pada apal urang mun nyaritakeun berjanji, nyaritakeun teh kahebatan Kangjeng Nabi, sinar Kangjeng Nabi, datang ke perang Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi perang, musyrikin Quraisy, Yahudi Madinah
sararieun kabeh ge asana aing paeh asana aing paeh asana aing paeh sahabat mah perang paeh surga tapi musyrikin jeung kafirin paeh beuh harapan sama sekali di zaman Kangjeng Nabi mah sahabat teh pedangna teh dikarariekeun wae teh disarangkaan cicing di hareupeun imah cicing di sisi jalan maksudna naon ngadaguan iraha perang ketika instruksi Kangjeng Nabi perang bot begitu perang aya informasi salaki bibi maot alhamdulillahirabbil alamin sorga ti heula saurang deui babaturan maneh perang di medan laga ceurik nya nama kunaon maneh ceurik sedih lain kunaon teu aing nu ti heula paeh zaman sahabat urang limun ningalina siroh kehebatan himmahna dina liilai kalimatillah seperti eta pahayang-hayang perang teh embung katinggaleun paeh teh ngeunaheun rarasanana ka sorga ti heula gimbir perjuangan Kangjeng Nabi teh seperti eta diteruskeun perjuangan Kangjeng Nabi ku sahabat teruskeun ku para tabiin teruskeun atba tabiin datanglah dibawa ku Maulana Hasanuddin ka Banten diperjuangkeun ku Maulana Hasanuddin lanjutkeun ku Syekh Maulana Yusuf nyieun masjid Syekh Maulana Yusuf di Banten teh diteruskan ku putrana sampai ka Mafahir sampaikan ka Syekh Muhammad kabelah dieuna diteruskan ai eta ku Abuya Abdul Halim eta teh sinar Kangjeng Nabi nu diteruskan di urang ari eta ku Abuya Cidahu guru urang sarerea ari eta ku Mama Sanja ai eta ku Ki Bustomi ai eta ku Ki Prawira ai eta ku saantero kiai eta teh sinar Kangjeng Nabi anu terus melandang Banten boga sejarah lain sakadar di Banten tapi di dunia mun urang nyaritakeun sejarah Banten teh kajawaraanana Banten sadunya ulah sa Banten lain sa Banten kula geus carita tadi cerita Banten cerita Inggris cerita Banten cerita Portugis cerita Banten cerita di Denmark cerita Banten cerita Belanda cerita Banten cerita Arab cerita Banten cerita India cerita Banten cerita Cina Masya Allah pergerakan Syekh Maulana Hasanuddin berhasil ya Allah ya Rabb anu nurut ke Syekh Maulana Hasanuddin jadilah nuturkeun Syekh Maulana Hasanuddin di Banten lama aya sebagian masyarakat Banten anu henteu manut ka Syekh Maulana Hasanuddin berangkat jana ke selatan jadilah Baduy nah lamun orang neule udeng-udeng aat Baduy asana ieu mah ilmu Baduy ya tah ieu Baduy nu teu nurut ya Allah ya Rabb lamun urang jaritakeun seputar Banten saha nu teu kataji utusan Demak ka dieu diutus melalui Syekh Syarif Hidayatullah diutus ka dieu Syekh Maulana Hasanuddin bergerak jangan nanjeurkeun agama Allah di Banten teh ieu teh lain semata-mata utusan aranjeunana utusan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ka ayeuna masih keleh Kangjeng Nabi teh terus bergerak melalui ahli-ahli Allah melalui kiai-kiai nu di jero qalbuna aya ikhlasan luhur agama Allah dicekel ku jelema nu ikhlas luhur agama Islam dicekel ku jelema nu teu hayang ieu jeung itu hiji be agama luhur agama Allah lamun teu ngalirik kana dunya kana jabatan teu ngalirik kana naon hiji be Allah jeung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan urang kabehan hadirna di dieu teh disaksian ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu disaksian ku Kangjeng di akhirat urang dibere syafaat sakitu kan harapan urang nah etalah tadi lalakon teh cak bapana tadi da maneh teh ku aing teh di penjarakeun ternyata horeng pinuh ku isyarah nang abah teh abdi teh kikituan teh melalui guru abdi nah iyalah bah satungtung mata masih keneh dedelean nu ieu urang dek bergerak ngaluhurkeun agama Allah masih lulak lirik kana dunya lulak lirik keagungan mata ieuna ulah didelekeun kanu ieu bah didelekeun kanu itu satungtung ceuli didegekeun kanu biasa cara kuari bah
bergerak melalui yayasan, melalui majelis taklim pondok pesantren. Bah, atuh pas ini na dunia bae jeung keagungan kemuliaan. Celina bah, celina rorek bah, celina kitu keneh, irungna kitu keneh letahna, satungtung letah masih keneh rarasa anu ieu moal luhur agama bah. Tah ieu abdi teh beunang isyarah ti guru nu mantak matana bentakeun tapi lain bentak ka dunia. Decelina dengekeun lain urusan dunia kitu keneh lisana ulah urusan lisan dunia. Nah nu bergerak di Indonesia wali sanga lamun cara mata urang jeung ciri urang moal luhur. Syekh Maulana Hasanuddin bergerak di dia lamun masih keneh mata kos urang cili kos urang moal luhur. Urang kataji ku abuya urang masyaallah wahara hese nurutanana sebab mata nagis lain dedelan kos urang dedengeana lain kos urang. Urang ningali mama sanja ge zohirna mah biasa bae. Beuh moal ribuan anu ngaji teh ja alfiah mah sarua kitu-kitu keneh surahna kitu-kitu keneh tapi kok berbeda dedelean ieu na jeung dedengean ieu na geus lain dedelean cara urang jeung dedengean cara urang. Lelengkahanana ge geus lain cara lelengkahan urang. Alpiahna akur dibaca kadang-kadang semula lagaan tetapi kok lain deui Fathul Muin nu dibaca ku urang jeung ku guru-guru urang anu ikhlas lain deui kok dicaringin bisa ribuan sih padahal Fathul Muin akur bae lain deui dedeulan ieuna jeung dedengeanana. Masya Allah mun geus datang ka dinya luhur agama. Nah ya hiji awewe di Baghdad ngaranna Nyi Malikah eta mah awewe ya Allah ya Rabb yes bae pohare hese jasa eta mah geus ada bandinganna geus hese irungna mancung ya Allah ya Rabb ieu pipina ngadaun seureuy ya Karim pandi-pandi gelang mah daun nangka daun matana bentik ya Allah ya Rabb istilah parahyangan mah ieu letah halis da ngajeler paeh gadona ge endog sapoto pandi serang mandog hiji ya dijualan deh endog lagi tah haju ieu da ge lenggik sakumaha biola Masya Allah ieu bitis teh bitis ngabuah jantung cek urang Bandung mah di dieu mah pan buah nangka mah lulu boh harata ieu geulis ya nu paling hebat warna kulit disebut berem lain disebut hidung lain disebut putih lain. Masya Allah mun urang jaritakeun warna Kangjeng Nabi abyadu syarban bihumratin putih kemerah-merahan urang mah hese nyaritakeun di urang mah ka Madinah gerage ningali bulah awewe ningali lalaki umur 20-24 tahun beuh nu kasep eta di Madinah kula ka Madinah ningali eta kasep amat bareng neuleuh babareng jeung yo ieu mah kos kieu mah lain jelema juri ka saleh mah mana di Madinah karasep mah Masya Allah Karim tah inget boro Kangjeng Nabi na umatna di zaman ayeuna bae nu kasep masih ambalaya keneh ih pohara komo Kangjeng Nabi nah ieu awewe di Siti Malikah pohara geulisna haju di samping geulis sopan ih ngomongna lemah lembut hiji lalaki nu henteu tertarik pan aya di Pandeglang mah geulis ge ka mana dia atuh kaget urang ndek daek ya henteu ka mana dia bau burak para tah eta saware ieu mah masyaallah lemas ngomongna bade ka mana waduh abdi teh bade ka sareng saha kan ngeunaheun ka dieu ka jantungna aku malah mun kieu mah ngiring atuh abdi bah atuh paeh di dinya nya mah atuh paeh ieu geulis jasa ya Allah ya Rabbi ngan hanjakal kageulisanana dijualan horenganan jadi WTS Masya Allah Karim istilah baheula WTS teh kabelah dia nama perek kabelah dia na deui mah eta teh cek urang Garut mah cek urang Bandung ublag ngaranna cek urang dieu mah ngaranna naon atuh nyahoan ente mah ja osok meureun jablay hebat taat
gelis target lagi Masya Allah Karim mun kuari Mas Syahri ini sebenarnya sapeting 1 juta balikan tanya harga temu budak itu baru Gunung Karang mahal harganya ya Allah ya Rabbi pokoknya mah kelas bos kelas pengusaha kelas pejabatnya bangsa ti camat kahandap moal diladenan ti bupati kaluhur karak eta ge geus lain saya ti bupati gubernur wah komo bangsa polisi mah nya keamanan nya ngamankeun nya ngilu sararia aja saya polisi mah heula tapi kuari mah leuwih parah nah iya nah ya si Malikah teh pohara amat Masya Allah Karim watu nu kontrak sapeting nu kontrak seminggu nu kontrak sabulan atuh laku dah luar biasa gelis dah lain lalaga ya Allah ya Rabbi nah ieu si abid tadi santri anu geus hebat teh endek naklukeun jelema dakwah di kelas biasa mah babari cek si abid dakwah anu make punggang panggung mat lah tama biasa dakwah ngadakwahan jelema-jelema anu henteu kabair mah gampang ye aing mendek ngadakwahan si ieu ya ku aing coba ku aing dibeli sia ku aing hebatna si abid dakwah teh lain di panggung aja dibayar lain sia batu muludan teh geus di buledan sapeting 10 juta berarti 3 peting 30 seberapa tah atuh sih mah neraka dakwah kos kitu mah atuh hei tah ieu mah lain ieu mah ya Allah si abid dakwah ditanya neng sapeting hayang sabaraha harga termurah 100 dinar sadinar teh ya 4 gram emas kira-kira lamun 100 kali 4 berarti berapa 400 hargana mun kuari sagramna teh 700.000 jadi berapa cepet aing percaya ka sia nu bener sia paingan rugi bae ta dagang teh jauh ke harga blon teh budak ya Allah ya Rabb dibeli cek si abid beli nyahueun nyana bahwa eta teh santri nyahueun si Malikah teh bahwa eta teh ustad kok daek meuli oh ustad akhir zaman mah kieu meureun ieu iya geus dikolektif we ku nyana wah berarti kiai akhir zaman mah kos kieu ye wah mantep ya akhirna siap beli dibawa ke tempatnya datang ke kamar ngerokok heula nginum api-api minuman keras padahal mah kos kieu we ieu teh aqua dihebat-hebat tetep we cai tiis cai gentong itu tah beres langsung Malikah bubuka mimiti buka bajuna katembong rembai buluna mulai sebalik teh si abid gewe heula ngarokok teh pemanasan heula training mulai ya ngadeukeutan aya dicekel mah dicekel biasa sukuna terus pencetan ka dieu teh langsung BH-na dibuka insyaallah si abid gewe si abid deh insyaallah ieu kieu meureun lalakuan teh batur teh nya cek atena lalaguanna teh kieu meureun batur teh cek Malikah Pak mau sekarang dibuka nih nanti dulu apemnya jangan dulu dibuka sebentar lagi atuh ayo mah kita kudu dicaritakeun bah numbungeun ge ditatarik atuh ditatarik teh kos kitu Masya Allah pernah embereuneuh guyana tah akhirnya geus kapetingkeun
cekel kumanehanana bitisna dicekel ping-pingna cekel cangkengna kunaon eta malika jadi ceurik rembes cai mata ke neng kunaon jadi ceurik belayan kakak lain deui jeung belayan nu lain emang kumaha gitu aya nu lain mah beda di mana dibelai teh haju maru ringkak bulu rada lain deui rasa panasna rada aya ieu mah kok kula jadi sieun aya naon sih ja biasa bae cak abid asana henteu kajian kumaha ge kula dibelai kuno sejen kula dipeluk kuno sejen geus terbiasa lalaki nu korban dipelukan kaula geus lain hiji 20 mungkin 100 tapi begitu kakak ka abid ieu nyekelan kula lain deui kula jadi naon muringkak buluna lain deui bahkan ieu jadi kalaluar kesang kok aya naon ya nangtung nyana seunggeusna nangtung BH dipake di heula ulah ka dipake cenah nyana henteu lah cek lain dipake bae cenah terus be baju dipake deui malah sakorodong ka dieu kok jadi kieu sih malika kula mah jadikeun pamajikan bae pat kula mah geus endeg-endeusan jadi jablaina hayang jadi pamajikan abid iya tuh nanaonan endeg nanaonan kok kikieuan aya rahasiahan aya naon pangbukakeun rahasiana kula moal meunang balik ka kakak moal dibuka ieu kunci lawang lamun encan di bejaan aya rahasia naonan sehingga kula kok jadi kesangan jadi lain deui perasaan jadi lain deui berbalik birahi kaula nu tadina poho ka akhirat kok kuali jadi inget ka akhirat aya naon ieu begitu dicaritakeun cek abid kula ieu selalu begitu ngadenge anjeun terus bae dihajar maca sholawat bae terus kula berangkat dedek ngadakwahan anjeun maca sholawat teu eureun-eureun kula terus maca sholawat mun tayang ka Allah bari nu digambarkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi Yusuf disalametkeun tina kejaran Siti Zulaikha lamun baheula di Baghdad aya nu disalametkeun tina kejaran wanita lamun baheula aya nu disalametkeun di Uspan tina kejaran wanita jeung loba-loba wali Allah maka kaula deuk naklukkeun anjeun melalui sholawat ka Kangjeng Nabi ja Kangjeng Nabi teh ditinggaliana lain teh cara urang maka kula nyambat ka Kangjeng Nabi melalui maca sholawat coba kukula deuk diragapkeun ieu hasil sholawat kaula ka awak anjeun paingat cek balik kula mah geus bae ieu mah embung ke kumaha ge hayang dikawin bae ye kumaha nya kula ngawin kos kitu ye awe nu sejen loba de gratis cek atuh gratis ge emang aat atuh tadi gratis ge siap jasa dah iyalah akhirnya terus badahanana baralik sageusna baralik nah di ijazahan sholawatna burdah mulai sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim eta sholawatna min tadhakuri jiranin bizi salami mazajtada manjara min muqlatin bidami bahar basit deku baha ngabaharkeunana terserah nu jelas mah eta nabiyuna amiruna fala ahadun abarra fi qawlila minhu wala na'ami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim urang mun hayang ngimpi ka pangijeng Kangjeng Nabi bae maca sholawat maulaya tur maca na'am saro sareupna na'am saro taifu manna wa farqani wal hubbu ya taridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ngan syaratna hiji boga wudu
2 hadiah heula ka Imam Busiri, 3 hadiah heula ka Al-Mujiz dunga ijazah keunana, 3 macana make Bahar Basit, 4 tambahan make Maulaya, nomor kalimana kudu ngarti kana maknana, nomor kagenepna dibacana sareupna insyaallah. Sok geurage. Urang cinta ka Kangjeng Nabi bandingkeun ka cinta urang jeung ka mobil. Cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Kangjeng Nabi urang jeung motor urang. Cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Nabi urang jeung jabatan urang. Cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana jeung keagungan. Cinta ka Kangjeng Nabi jeung sawah gedean mana ieu Kangjeng Nabi nu aya di kolbu urang. Urang cinta ka Kangjeng Nabi hayang syafaatna gedean mana Kangjeng Nabi nu aya di hate urang jeung ruko urang. Masya Allah Karim. Mun dibandingkan seperti itu, seperti eta tanya diri orang datang ke mana atuh cinta orang ke Kangjeng Nabi teh. Ja urang mah atuh pohara jasa motor mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah dah henteu. Mobil mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah diapilainkeun ku urang. Sawah mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah dibiasakeun bae. Ndek kumaha tuh perjuangan urang ngajungjungkeun ka cinta urang ka Kangjeng Nabi melalui naon atuh, melalui naon. Jadi banding-banding teh geuninganan ngan sakadar aya ngaranna bae Kangjeng Nabi teh dina kolbu urang, ai perjuanganna mah da eueuh. Gulak-gilak urang teh atuh. Kamari ieu masantren bisa ngaji alhamdulillah boga santri 10 istiqomah jang ka akhirat teh luar biasa lantaran kabitah yang kabeli motor jeung mobil ngagilek jadi yayasan. Eta mah di Tangerang. Di dieu mah henteu di dieu mah. Henteu teu beda. Tuh dek kumaha Kangjeng Nabi dek di mana? Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi, hese. Hese teh kumaha? Hese ieu aya ngabuktikeun agungna Kangjeng Nabi cara sahabat. Kangjeng Nabi nyarita la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa min ahlihi wa min malihi wa minan nasi ajmain. Dibuktikeun ku Siti Nusaibah. Aya hiji sahabat awewe garana Nusaibah bin Ka'ab. Boga salaki ngaranna Said. Tenang di dapurnya na Saidna keur hese. Ngeunaheun jasa jadi sahabat teh nungguan perang. Kadenge rombongan sahabat bleg kadenge rombongan kafir deg. Siti Nusaibah kaget pasti ieu peperangan kajen kukumaha ge. Ieu teh peperangan kajen kukumaha ge. Dihudangkeun perang Uhud. Kak kasalakin aya naon? Rombongan kafir geus berangkat ternyata deuk merangan muslimin Muhammad jeung sahabatna. Kurinjal bae hudang kunaon lain aing cek nya nu ngadenge endahan sia aduh tinggalin aing gegeraan make baju kere berangkat naik kana kuda set tinggalin pedangna diangsongkeun ku pamajikanna cek Siti Nusaibah ka ieu pedang ulah waka pulang lamun can menang ka berangkat ka doakan ya berangkat siap lapor ka Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi berangkat silakan perang dah perang Uhud gugurnya na di benan laga diutus ku Kangjeng Nabi babaturanana bejakeun ka pamajikanana gugur kitu di benan laga datang waalaikumsalam aya naon kabar naon salaki gugurnya alhamdulillahirabbil alamin kok alhamdulillah neng geus ti heula ka sorga kula pasti kaajak cek gas gara balik deui ka ditu ieu besi Siti Nusaibah kadeuleu ku anakna ngaranna Amar mak kunaon ngalamun abah maneh gugur di medan laga syahid amma mah ye emak bungah jasa emak mah aju kok ngalamun eueuh deui kirimkeuneun ka ditu ieu saha nu kudu dikirimkeun jangan luhurkeun agama Allah cak Amar abdi mah umurna 15 tahun siap-siap ka ditu lain siap-siap teh masyaallah ieu anak emak caknya doakan mah berangkat jana masyaallah mana seserian we masyaallah cek lain anak aing ngaran Amar persis bapana amat persis aat ngalah ka Arif ya mah bau perkaduanana bau hebat tamat ya mah geus nah ieu peperangan dah berangkat lapor ka Kangjeng Nabi Amar
mana ieu geus aya izin ti ibu justru ieu teh kula teh meunang izin ti ibu sok perang berangkat das gugur deui di medan laga bejakeun cak Kangjeng Nabi ka mana ka ditu bejakeun deui aya naon amar gugurnya alhamdulillahirabbil alamin abahna jeung anakna geus aya di sorga ngalamun nyana kieu be kapanggih deui ku Saad anak nu pangbungsuna umurna 12 tahun cek Saad mah kok ngalamun sih lain ngalamun sedih mama naon tuh eueuh kirimkeuneun jang perang abah sia geus gugur kakak sia geus gugur ieu saha nu dek dikirimkeun deui inget ka Kangjeng Nabi na masyaallah kabayang be Kangjeng Nabi jeung para sahabat keur berjuang mah lamun kula ka ditu kumaha emang sia daek perang beh atuh lamun abah ka sorga kakak ka sorga manja kula kudu tinggalin ka sorga je ayo berangkat ya ka ditu berangkat umur 12 tahun berangkat menghadap ka Kangjeng Nabi aya naon maneh Saad kula ieu deuk siap awak kula deuk dipake berjuang maneh mah budak ajeun asal aya izin bae ti tuan emak kula geus izin ayo guys berangkat ke medan laga wah luar biasa kancolahna di medan laga tapi didelekeun bae kan ku musyrikin ku Yahudi sia budak leutik dihajar sia ku aing bener bae dihajar itu kang jeget Saad gugur di medan laga bejakeun deui ke mana usai bah Saad gugur abahna di sorga anak sulung di sorga nu kadua di sorga nu katilu geus pea kabeh cak nya di sorga kabeh ieu dah tinggal aing kuda dikaluarkeun deui set nyana make baju kere awewe naik kuda berangkat lapor ka Kangjeng Nabi ya Tuhan iya bakal pembajikan saya bener ndek ka mana milu perang kula awewe mah teh kudu bilang ka medan laga ka ditu cicing bae di dieu ngurusan teu abdi mah hayang perang bae kajen gugu mah ge izin bae ti Tuan atuh mangga bae indek mah berangkatlah perang kancolahna di medan laga ngaluhurkeun agama Allah nu kadeuleu teh Kangjeng Nabi jeung para sahabat keur ngaluhurkeun agama Allah beak kahajar ku pedang beak ieu na leungeunna potong ieu na potong sukuna potong beak kabeh beres perang Kangjeng Nabi ningali Said Amar Saad jeung mana rep di luhur mendung anu pohara sigarek hujan Kangjeng Nabi nanya ka sahabat anjeun apal henteu itu di luhur teh reuk muhun itu di luhur teh mega muhun katingali dina kumaha mega eta teh seluruh malaikat salangit ngalayad ka mayit nu ieu kulantaran hatena eueuh deui nu dipakekan cinta iwal ti kaula kula ngucapkeun la yu'minu ahadukum teu termasuk iman nu sampurna salah sahiji arajan kabeh hatta akuna ahabba ilaih sehingga kaula nu dipake leuwih kapake karesep min nafsi tibatan awakna ieu modelna min malhi tibatan hartana tah ieu modelna min ahli tibatan ahlina tah ieu modelna minan nasi ajmain tah ieu modelna dilayadna geus lain ku gubernur dilayadna geus lain ku raja dilayadna geus lain ku bupati komo ku polisi mamun bisa mah urang paeh ulah dilayad ku nyana ku tentara kitu keneh lah nanaonan maca sholawat moal aja ulah kitu cenah kiai hai nyana maca sholawat tuh masalah ngan beusi urang datang ka dinya mah niup priwit bae kitu nah atuh loba polisi ge nu hebat hai nu hebat tuh masalah tah iyalah dilayadna ku malaikat salangit nu ngomongna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyalah perjuangan Islam teh kudu Kangjeng Nabi teh leuwih dipake ka cinta batan dirina leuwih dipake ka cinta batan hartana leuwih dipake ka cinta batan ahlina leuwih dipake ka cinta batan manusia sakabehna ieu mah jang ngabandingkeun urang geus datang ka mana cinta ka Kangjeng Nabi jeung ka diri urang itu Sidina Umar teh Sidina Abu Bakar kabehan ngobrol jeung Kangjeng sehingga ngobrol ya urang Arab nu rada jauh baduy Kangjeng Nabi nyaritakeun sorga Kangjeng Nabi nyaritakeun neraka careureung
Kangjeng Nabi nyaritakeun sorga seserian kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh nyaritakeun almar'u ma'aman ahaba seri kabeh balik ka ibahna masing-masing nu urang Arab Baduy teh nyaritakeun ka keluargana carita neraka asa di neraka jeung Kangjeng mah carita sorga asa di sorga jeung Kangjeng mah tapi urang indah da cenah jeung Kangjeng mah engke ye bakal dibarengkeun jeung dipake ka cinta urang pan cinta susurian jeung keluarga isuk susurian deui 3 poe nyana ngarasa munafik loba susurian kapanggih jeung sina Abu Bakar kula mah munafik kunaon asana ibadah teu sabaraha tapi asa di ka sorga bae munafik asa deui kula ge sarua cek si Abu Bakar asa aya bae ta bahasa Kangjeng Nabi heuh bebejalah ka Kangjeng Nabi sagesa bebeja ka Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi bagus masalah cek eta urang Arab teh cek urang Arab abdi mah ieu nyaritakeun sorga asa sorga nyaritakeun neraka asa neraka ieu teh kieu nu paling dipake ka resep bahasa Gusti almar'u ma'aman ahaba Jol Sidina Umar cek Sidina Umar teh cek Kangjeng Nabi Umar aya maneh cinta ka kaula lu atuh lain cinta deui cintaan kasaha maneh jeung ka kaula kula mah aya sajen mah bus ka katuan bae ngan ka awak kula mah cintaan ka kaula lah cek Kangjeng Nabi kos kitu mah neraka cek Sidina Umar cintaan katuan awak kula mah pokoknya diwakafkeun jang tuan tah lamun kitu sorga mun kitu sorga nah kieu Umar ieu cak Kangjeng Nabi almarhum ma'aman ahaba jelema dibarengkeun jeung nu pake karesepna kula alhamdulillah ngan cek Sidina Umar sakieu ayana aja kula mah Abu Bakar kitu urang Arab kitu tenang cek Kangjeng Nabi saha sih manusia nu teu berdosa kabeh ge aya lain rasul jeung nabi mah berdosa bae ngan engke di akhirat ketika ieu jelema diwilah-wilah melalui bendera siqal ladzina taqaw ila jannati subara hatta idza jaa wasiqal ladzina taqaw bakal digiringkeun jelema nu takwa ila jannati zumara ka sorga wilah rombongan aya bandera PDI aya bandera Golkar aya bandera PKB aya sia mantep deh itu mah tah eta mah ka neraka kabeh sok sia ayo sia ulah neangan bandera Golkar di akhirat mah aya ge bandera Siddiq bandera jihad bandera adil 9 bendera nu dibikeunan ku Kangjeng Nabi ka pemimpin nah cak Kangjeng Nabi ulah sieun kula bakal aya di dinya saha jelema nu cinta ka kaula sanajan dosana loba engke ku kaula digerokeun ka dieu ditimbang amal salat bagus puasa bagus barang ditimbang ka dieu bohong aya nipu aya pan sieun matu terus bae pokoknya harus lah dengan kebenaran dinya hese geus ngampleh ge cek malaikat balangkeun bae kitu kasor pannyana cinta ka Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi na aya ieu si Pepen kan aya ka dieu tetep kemilunya di tukangnya gitu sugan teragak bae maneh mah tah itulah jadi orang cintakeun ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng pernah nyarita almar'u ma'aman ahabba ya Allah ya Rabb para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tadi caritaan nomor kahijina Kangjeng Nabi teh kamulyaanana jadi langit jadi bumi mun ditulis make mangsina laut make penahna tatangkalan moal anggeus jaritakeun kasampurnaan Kangjeng Nabi kasampurnaan Kangjeng Nabi teh urang cinta ka Kangjeng Nabi tembongkeun cinta urang melalui sedekah panjang mun aya cerita tentang sedekahna sholawatna bae ka Kangjeng Nabi salah sahiji jelema anu ngadawamkeun sholawat abid tadi WTS bae WTS luluh ku sholawat dina burdah lamun urang nyaritakeun burdah maca sholawat urang babarengan jeung para zolimin jeung para pemerintah anu ka urang suuzon baca sholawat aya hiji sholawat baca eta
moal kukumaha pamarentah bakal ngahormat lantaran naon kadeleuna urang lain urang tapi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukula geus dicaritakeun sakumaha tadi horeng Kangjeng Nabi teh perjuanganna luar biasa dibuktikan ku Siti Suwaidah. Urang Banten teh ahli perjuangan jawara ngaranna geus datang ka mana mun dibandingkeun jeung eta. Urang ngajawara teh ngaluhurkeun agama Allah geus datang ka mana. Nah, kula setahun anu silam kitu memeh pilpres ziarah ke Habib Lutfi 5 mobil ieu marilu kabeh. Milu kabeh 5 mobil adik-adik kula keluarga milu kabeh. Ngobrol hangat aduh luar biasa jeung Habib Lutfi balikna dibere oleh-oleh kadu 2 dus atau 3 dus cek Habib Lutfi Kiai sini nanti di rest area harap berhenti semua ini harus dimakan ya makasih Beb berangkat sampailah di rest area dibuka eueuh nu misleuk kadu bagus kabeh eueuh nu goreng Habib Lutfi di Pekalongan tapi meuli kadu lain di Pekalongan di tempat kaduna di paranti ukiran teh naon Jepara teh kira-kira Habib Lutfi dek ngaberkatan kula lain sia cuma sakasih bae kan Habib Lutfi ngaberkatan naon atuh geus sia eta mah berangkat meuli di Jepara bagus nomor 1 datang ke rest area dibuka kula mah ngadahar hiji mikir aya Habib Lutfi mereka kadu naon maknana ai sia teh mah teu ngarti mana atuh mimiti lisila haju cingogo haju kikituan beak sabaraha meureun atuh genderowo kadu tah mah masya Allah sarua kabeh nu mikir ieu teh maknana naon kadu teh ya Allah ya Rabb kula memikiran aya Habib Lutfi teh teu sawajarna mere kadu aya naon maknana dibongkaran unggal kitab can kaharti aya kitab Imam Jalaluddin Rumi dibuka ku kula kula seuseurean bae bisa ditakbir luar adalah syariat antara jero jeung luar toriko jerona adalah hakikat hiji. Nomor kedua luar adalah ulama su, nomor kedua ulama zohir tapi anu berjuang, nomor katilu ulama hakikat. Terakhir urayan Imam Jalaluddin Rumi luar eta adalah pemerintah antara luar jeung jero ulama su nu di jerona adalah ulama hakikat. Kata haji kukula dibukaanlah kukula urayan Imam Jalaluddin Rumi dina kitabna. Pas kula alhamdulillah zarah ka Turki meuli kitab di ditu hese dibacana barang kagowar aya horenganan hayang seungit teh kos kadu kudu melalui cucuk heula panjang tama dongeng nu paling ngeri adalah cucuk eta pemerintah antara cucuk jeung jero eta adalah ulama nu deukeut jeung pemerintah di jerona nu seungit ulama nu jauh jeung pemerintah tah ieulah kadu dibukaan antara makna-makna nu tilu teh naon dia teh cucuk ya Karim orenganan geus setengah 11 pelebah kaduna moal kabongkar ieu bae ieu setengah teu karasa ieu kaduna boh parah ieu Habib Lutfi ku pinter tah Habib Lutfi mere kadu tidinya kukula teh terus we dibulak-balik eta kitab kadu teh kos kitu mantak kaharti urayan seorang kutubul aulia Imam Jalaluddin Rumi tentang kadu hebat amat eta Habib Lutfi mere oleh-oleh teh kadu mantak kukula mun dicaritakeun seputar pilpres tahun sebelum pilpres hubungan kula jeung Habib Lutfi luar biasa eratna tetapi kadeleuna kos nu akur kos nu beda kos nu akur kos nu beda masalah sampai pertemuan terakhir menjelang ka Mekah nyana meluk kula seserian bahkan loba amanat dan amanat iyalah karena kula memahami tina kadu horeng lain sakadu-kadunaat horenganan Haji Arif lumantak hebat lain bae di Pandeglang ieu teh suara Haji Arif teh lain bae diserang lain
Serang lain baik di Pulau Jawa ngaran Haji Arif teh di Jambi Jambi di Sulawesi Sulawesi di Malaysia Malaysia horenganan kaapikanana lain deui beuh Haji Arif mah anti lamun aya kadu nu pertama ragag dicokot anti milik maung Haji Arif teh ieu mantak hebat ngaran ka mana-mana teh atuh ngabogaan ilmuna ai si eta mangora kedeh di orag deh Haji Arif mah Masya Allah kadu nu pertama iya adalah ulah didahar ulah dicokot milik maung Haji Arif kumaha ieu ja geus eueuh maungna atuh aya maungna marake kopeah ku mah tanggap maung we da ieu ge lain deuk mulu dan ka dieu teh deuk ngarorowot ben sabenerna kita teh geus gular-giler we gular-giler urang mah mikiran takziman wa takriman ka Kangjeng Nabi nya mah lain geus kieu nu mana ye atuh emang ieu mah kos kitu genderuwo buah kedua ala ngan sing hade ulah bersuara ngalah buah nu kadua ilmuwan Haji Arif henteu sambarangan buah kedua ala ulah bersuara buah katilu mangga bersuara ge masalah buah nu kaopat hati-hati sebab naon maung teh horeganan geus lapareun deui maung teh lapareun deui nu terakhir jang maung deui asli leuweung kos kitu seputar Banten teh baheula teh perdagangan negara nu 5 tadi teh istimewa memeh orang Maroko datang ka dia berjuang melalui Batuta sabaraha orang Maroko nu gugur di Demak di Jawa Timur Jawa Tengah termasuk di Banten nu mantak kaistimewaan Banten geus teruji ilmu dugalana lantaran 3 urang Maroko nu ka dieu ulama gugur kabeh hiji Batuta nu hebat Ibnu Batuta terakhir orang Maroko anu berjuang di Banten anu deuk siap sagala-galana nyana neuleuh urang Banten geus nyingrai ka ditu melalui Maulana Hasanuddin Baduy ilmu di Banten teh pohara luar biasa terketahui lain sekadar di Indonesia tapi di dunia. Nah, carita ilmu perdagangan pohara sejarah geus ngajelaskeun kuari mah ilmu pertanianana nu mantak loba ngaran kadu di Pandegelang kunaon kadu loba ngaran kadu picung kadu merak kadu engang kadu kadu banen kadu ambalayah tak kadu kula danyakeun ka sasaha ge eueuh nu nyaho duka boga sejarah baheula zaman perjuangan baheula balain Kabupaten Serang teh sawah nu mantak di dan Serang Belanda eta teh Serang teh cukurang Garut Serang cukurang dia mah sawah mun dilalakonkeun tah gak jadi Kabupaten Serang gak jadi Kabupaten Pandegelang jeung lobana kadu eta teh ngabogaan sejarah termasuk kaduna ge ngabogaan sejarah anu luar biasa henteu semata-mata Habib Lutfi mere berkat tilu dus sakitu lobana jeung baragus kabeh horenganan aya makna anu tersimpan dina kadu teh kunaon teh jeruk kunaon teh apel kunaon teh manggis tapi kunaon kadu Habib Lutfi mere berkatna ai si eta mah tuh teh naon datang ka kuari ya kitu-kitu bae sugan ngarti cucu kadu atuh henteu sugan ngarti naon eta kadu henteu nya mah pokona mah bahkan ku aat ge ieu teh deuk dibere teh lain sakadar kadu tuh kadu nu disemen ge deuk dibawa kan leg-leg ku sia kabeh aku teu garti-garti dah ya Allah ya Rabbi aing boga babaturun ku kieu teh hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terakhir ieu teh haul Haji Arif tah tu tadi teh perjuangan datang ka gugur di medan laga urang doakeun Haji Arif ge mudah-mudahan nyana berjuang lain lalagan kula mun dicaritakeun ilmu Haji Arif leuwih tibatan anak nanyahona kula mun nyaritakeun ilmu Haji Arif leuwih tibatan aat nyahona kula insyaallah nyana mah nyaho dengan sakitu kula leuwih aya ilmu nu istimewana di samping ilmu pertanian ilmu perkaduan aya ilmu nu teu dikanyahokeun ku aat hanya sebeberapa gerintil nyaho lain jelema biasa aja Arif
ngan kulantaran jam geus jam 10:30 iraha deui waktu insyaallah tah urang ngabahas kadu jeung naon sebabna loba ngaran kadu di dieu jeung deui eta Haji Arif boga ilmu naon tah eta nu paling penting ngan kuari doana mudah-mudahan Haji Arif dihampura sakabeh dosana dicaangkeun di kuburanana dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala guru-guru urang bapak-bapak urang bapak kolot urang dulur-dulur urang nu maraot saantara nu haladir di dieu khususna umumna di Kabupaten Pandeglang Serang jeung Rangkas Bitung Lebak kabeh mudah-mudahan dihalampura sakabeh dosana dicaangkeun dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala doakeun aat sekeluarga oge para panitia mudah-mudahan dibere jala lembar ku Gusti Allah Subhanahu wa taala urang hadir di dieu di akhirat mudah-mudahan disyafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung urang mudah-mudahan maut husnul khotimah bibarokati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang maca ya Rabbi bil abeh kadege ku Kangjeng Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abar fi qulila minhu wala na'ami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huna maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awali muqtahim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqlaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma si'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim al-amsara tayfu man wa farraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya Rabbi ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خير من يمم العفو نساته سعيا وفوق متون أن يكير رسمي يا ربي Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya man huwa al ayatul
كبرى لمعتبرين يا من هو النعمة العظمى لمغتنم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.